Assalamualaikum Sampurasun akang teh. Dinten ieu bade masihan resep angeun kacang atanapi tiasa disebat sayur kacang beureum. Hayu urang sasarengan masak di dapur ngebul kabayan. Dilajengkeun ka nusamara anu kedah diayakeun daun salam, lajak, ki amis, bawang bodas, bawang beureum, bawang daun, cabe keriting beureum, tomat, gula beureum, uyah, asem, tarasi, sareng tong hilap atuh kacang beureumna. Dilajengkeun nyiapkeun panci atanapi seeng sultan teu aya sanes deui diamond casserole granit nu kagungan stand cookware. Salajengna panaskeun minyak sacekapna saatos ngagerengseng tumis bawang beureum sareng bawang bodas dugikeun ka seungit melenghir. Gebruskeun daun salam, ki amis sareng lajak, teras gebruskeun oge kacang beureumna, gula gale sakedap nembe tambihan cai sumurna. Tutup pancina dikulupkeun dugikeun kacang beureumna hipu. Upami parantos hipu tambihan gula beureum, uyah, asem, bawang daun, cabe keriting beureum sareng tomat. Gula galeh dugikeun nyampur samarana. Angeun kacang parantos siap dihidangkeun, wilujeng nyobian.